Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco, dina dangat ayeuna urang medar deui carepon tina majalah Mangle nomor 4 tahun 1858. Carepon anu baris kapidangkeun judulna Kalangkang. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Daun dukuh dipentaseun jalan ka tembong usik karasa asa aya nu ngulisik di kuring ge jeung kadenge sorana. Lembur aing jauh. Kuring jadi ingat ka Cibogor. Lembur kuring di sisi lapang belah kidul aya tangkal dukuh di handapeunana Ariuh. Di dinya kuring sok ulin baheula susumputan upamana atawa naon wae mun parang usum dukuh. Kuring sok paheula-heula hudang jeung si oleh mulung dukuh, tapi kuring tara nepi ka piheulaan lantaran emak sok ngahudangkeun kuring subuh keneh pisan nitah salat. Diitung-itung geus 14 tahun ka tukang kajadian ieu teh asa kamari. Basa ngaragap gado memang karasa yen di kuring geus loba parobahan. Dina awak kuring geus janggotan sanajan ngan 5 lambar. Kungsi kuring bareto kabita ku janggot ajengan Tajudin jeung kuring janji. Engke upama geus gede kuring gerek ngingu janggot, ayeuna kuring geus gede. Kieu geuning rasana teh lir saupama keur aya di tengah perjalanan. Ret ka tukang-tukang tapak-tapak jiga nu nuturkeun kuring beuki jauh beuki samar-samar malah les pisan. Jeung nu samar-samar tadi nambahan kawaas saperti naina kulit hiji mojang nya manisnya geulis di baju nilon setengah dada. Ku babandingan ieu saha wae nu ngadenge tangtu bakal bisa maca kuring. Jeung ieu lain hiji rahasia, malah mak geges uningaeun jeung kuring teu era teu cara bareto upama kuring dijangjaruhkeun kuring sok ceurik. Komo ku mak mah tara repeh ku sakedeung samemeh kuring dibere duit panyombo 2 ketip mah kacipta. Mak mindang pisan mangdongengkeun kuring ari rek sare biasana mah dongengna rarame, malah aya kawihna nanaon kungsi kuring ceurik ngadenge dongeng emak lantaran sedih. Dongeng si leungli lauk Mas Sakti tapi nu bogana dipika ceceub ku indung terena. Untung kuring teu boga indung tere, teu boga bapa tere deui. Lantaran emak ti sadugna ditilar ku bapa kuring teu etaan deui. Cacak upama emak aya maksud kitu, tangtu kuring ngalarang. Kuring leuwih kawasa tibatan emak lantaran kuring ceuk emak oge raja. Emak sok ngadongengkeun oge tina hal adik kuring ari ngaran nu sabenerna mah Cursilah. Lantaran manehna dilahirkeunana dina poe Rebo. Geulis cenah ai teh bisa jadi panggeulisna di priangan wetan mah upama kuring ingat kumaha emak ngagambarkeun rupa ai kulitna koneng panonna cureuleuk. Irungna bangir, awakna pilenjangan, jeung buukna galing. Cara buuk kuring, basa kuring di Singaparna di emang cenah ai teh sok nanyakeun kuring wae, palai ka Singapalna mak palai ka Kang Endang. Jeung nya ingat ai jeung emak harita teh ngalongok kuring nu kadenge keneh nepi ka ayeuna sorana. Kang Endang, nah di Singapalna teu di Cibogol. Ngan eta harita heug kuring jeung ai teh meuli surabi di sisi pasar nya ngan eta nu kuring ingat. Tepung panungtungan antara kuring jeung manehna. Mak sok bari rambisak upama ngadongengkeun ai teh komo basa ngadongengkeun ai papanggih jeung bapa kuring di kuburan mah. Basa manehna tas dibawa nyekar ku emak ai nyarita, "Mak, tadi ai papendak salang apa? Saul apa teh? Ai geuning ai teh tos ageng, tos kagungan boneka sae." Basa ngadangu eta emak nangis dumareuda. "Deudeuh teuing anak emak, apaan apa mah tos pupus." Ai ngajawab, "Ai mah palai ka apa, palai pupus, alim kagungan apa enggal." Ku emak teh tuluy dirangkul bari nangis.
nyawe tilu poe ti kajadian tadi ai gering dina gundamna sok nyambat apa jeung nyambat kuring wae cenah kalima poena dina aisan ma ai hilang nuturkeun apa nya ieu salah sahiji lalakon sedih dina hirup kuring. Sabenerna harita kuring isuk teuing keur ngarandapan hiji kasedih bangsa kitu jeung ayeuna upama kuring inget deui kadinya sanajan geus gede sakapeung kuring sok ragragan Cipanon hanjakal ai teu hirup nepi ka taun ieu. Cacak upama aya keneh meureun ai teh geus gede bisa jadi geus boga salaki, bisa jadi kuring geus boga alo, bisa jadi kacipta deui basa kuring rek jung pisan ka Bogor rek ngumbara harita teh hujan ma ngajajabkeun kuring nepi ka setamplat basa rek geleser pisan oplet nu ditumpakan ku kuring ma nyium embun-embunan kuring bari dumareda jiku ma didungakeun ti kaanggangan sing salamet sing tawakal cager bager jeung sing hasil pamaksudan endang kuring teu bisa nyarita nanaon. Oplet geus maju red ka tukang mak melong ku panon nu pinuh ku kamelang didinya hujan jeung didinya hujan Cipanon hiji indung harita 3 tahun setengah nu geus kasorang. Di Bogor kuring geus loba ngalalakon geus loba kawawuh tapi kuring sok boga pikiran kumaha mun aing paeh di dieu mak jauh kuring ingat ka babaturan kuring nu hilang sababaraha bulan nu geus kaliwat. Indek kosna di imah nu kahalangan ku saimah ti imah nu dicicingan ku kuring. Isuk-isuk kuring aya nu ngabejaan kabeneran poe Ahad harita teh kuring ngahuleng keur kitu aya nu ngaliwat di jalan hiji awewe tengah tubuh barang jeung lalaki geus kolot make piyama. Tuh geuning kolotna ceuk babaturan kuring teh ku kuring dipelong hatena tangtu geus remuk. Rek mapai nu jadi anak rek diajak balik di ke tempat asalna tapi geus jadi mayit kuring muriding bari istighfar astagfirullahaladzim kacipta tangtu mage kitu upama kuring nepi ka bobor karahayuan di pangumbaraan pangkelarna nyaeta basa oplet nu ditumpakan mayit teh rek miang ngajoprak bodas jeung indungna kawasna wae teu kawawa rek ngadengek tapi pada ngabekem jeung pada ngareyang. Ya Allah kuring teu bisa ngagambarkeun hate indung nu ditilar ku nu jadi anakna nu kuring bisa nganempatkeun hate mak kana hate indung nu tadi jeung upama dimisilkeun nu ngajepat bodas teh nya eta kuring pribadi. Astagfirullahaladzim. Kuring inget deui kamulyana babaturan kuring di sakola kamari manehna teh urang Sumedang di sakolana pangrajina jeung pangyongcolangna tamat sakola manehna balik di ka Sumedang ngajar di SMP kawin jeung teu lila ti harita kurang leuwih 4 bulan bet geuning nepi ka hanteuna manehna mulang ka asal rek mulang ka asal nu leuwih jauh leuwih akhir tungtung dina hiji lalakon hirup dunya kuring bisa ngarasakeun kumaha sedihna nu jadi kolotna. Ya Allah kuring teu bisa ngagambarkeunana kecap-kecap kuring nu kuring nyaho saeutik teuing upama kuring kudu nyaritakeun hate indung nu remuk 3 tahun setengah naon wae nu abadi dina waktu nu sakitu lilana ngan kenang-kenangan mun kuring hiji sastrawan hayang kuring ngarang hiji buku tina hal ieu atawa hal samemeh eta lantaran beuki jauh kuring hirup karasana teh beuki alus titik-titik nu deukeut kana titik pamedalan mangsa kuring ulin di lembur di handapeun tangkal dukuh di ai samping asih indung kuring. Daun dukuh usik deui aya angin nu ngadon euteup dina pucukna dukuh nu dipentas jalan buahna tangtu kangkotan saperti dukuh nu di lembur kuring tapi beda tangkal jeung pajawuh. Kuring resep netep tangkal dukuh eta jeung loba pisan nu bisa kabaca ti manehna upama kuring keur ngalong dina panto kamar kuring nu tanpa jandela. Benar sarupa pisan jeung tangkal dukuh di lembur kuring iuhna ge tuh geuning aya budak keur ulin di dinya baheula meureun kuring ge kitu. Nah basa kuring keur ulin di handapeun tangkal dukuh bareto kungsi diserangkeun ku hiji manusia dewasa nu keur nanggap deui mangsa leutikna
seperti kuring ayeuna? Wallahu alam. Ayeuna kuring asa papanggih deui jeung diri pribadi mangsa leutik upama neuteup budak itu tuh budak leutik lalaki 5 tahun keur sagede kitu kuring ditilar maut ku bapa kuring bareto nya sagede kitu. Si budak anteng pisan ulina teh jeung babaturanana saurang keur nyokelan naon boa geuning keur nyieun jajalanan. Heg di kutaan kutana teh nyaeta batu-batu laletik dijajarkeun keur nyieun papaesan deui nu dikuburna rokrak di luhurna make tenggerna naon heug di awuran kembang deui. Baheula ge kuring sok kikituan. Bedana manehna ngan kapiheulaan hirupna ku kuring beda waktu sama sakali kuring teu boga rasa yen kuring leuwih ti manehna. Malah sakapeung mah kuring hayang cara manehna deui disunatan deui digagandong deui diogo deui dipangbakakakeun deui. Tapi mustahil kuring ayeuna geus dewasa. Si budak teh ajret-ajretan tuluy gogorowokan, jalan mengkol ka dieu aya mobil, ieu mobil, tidid mobil euleun. Kituna teh bari nyurungkeun cerukna dina taneuh ngamisilkeun mobil. Eta omongan teh kungsi ku kuring diomongkeun bareto ge nya kitu. Lain manehna lain tuturuti ti kuring, manehna boga daya cipta nu sarua jeung kuring. Eta budak teh anyar kawas namah da kakara kanyahoan ku kuring manehna ulin di dinya. Cicingna kawas namah di imah tetangga nu pahareup-hareup jeung imah nu dicicingan ku kuring. Tina jandela imah aya awewe nu ngalong ti tadi nyerangkeun budak nu ulin di handapeun tangkal dukuh teh kawas namah indungna. Nya bareto ge indung kuring sok nyerangkeun kitu upama kuring ulin di buruan teh rasa indung nu aya di awewe tadi tangtu sarua jeung rasa indung nu aya di indung kuring. Budak teh ayeuna ngacungkeun leungeunna sabelah tuluy lulumpatan ngurilingan tangkal dukuh. Kapal ngiung barang karereteun kuring ku manehna ngarandag tuluy melong ka kuring kitu we sajongjongan mah. Teu sangka manehna sanggeus kitu teh gancang lumpat nyamperkeun kuring bari gogorowokan. Apa kuring ngagabag budak geus deukeut gabrug ngarontok ka kuring bari galecok nyaritakeun dirina. Awewe nu tadi ngalong teh gancang muru. Apa ceuk budak teh bari nangkep ka kuring basa awewe teh geus aya di hareupeun. Sawatara jongjongan kuring papolong-polong jeung eta awewe teh kuring reuwas basa ka tembong aya tetes-tetes cai nu jaradi dina juru panonna. Jeung teu lila ragrag maseuhan pipina. Dumareuda manehna maksakeun ngomong, "Hapunten, ieu pun anak teh kasamaran. Rupina, hapunten. Apa uping deui? Hapunten, ieu budak teh yatim. Ma, apa uping deui? Tos pupus teh, ma, apa, ma?" Bari ngabetot leungeun budak awewe teh pok deui. Da muhun atuh bapana teh meh sami rupina ge sareng salira teh. Kagagas kuring ngajalanan ieu kajadian kuring teu bisa ngajawabna naon kadenge keneh budak teh gogorowokan. Apa hayang ka apa? Kituna teh bari guguring jalan hayang lesot tina panyangkeh indungna. Lila kuring netep kana jandela tempat si awewe tadi ngalong tuluy ka handapeun tangkal dukuh tangkalna daunna jeung pucukna usik keneh karasa di kuring ge aya nu usik jeung kadenge sorana ngaharewos. Awewe tadi teh indung aing jeung aing nyaeta budak nu apa-apaan teh sora aing jeung kalangkang aing. Bener-bener kuring geus nanggap deui lalakon kuring sorangan basa kuring geus pantes disebut bapakku hiji budak ayeuna.
tamat pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.